ai manu kuring di imah geus baciona gacorna haji atamu kuring ngagoak mau berkat mawa nyaho eta manuk kana berkat yang keluar mau kapantau ditinggali eueuh sasaha tinggali kapipir imah tetangga keur nyumput bari nagong haji atamu tuan teh manuk seorang nu ngomong teh eta tetangga ngahareuyan atuh aing ge reuwas geura ku manuk aing bisa ngomong da piit cicing meh lu manuk katipu lah manuk bisa ngomong dilatih ku umat Nabi akhir zaman. Ya Allah, Nabi Isa geus nyebut-nyebut Nabi akhir zaman umat dari bangga ya Nabi Isa bisa ngahudangkeun maot mujizatna maca kalimat kum biidznillah hirup anjeun kalawan izin Allah hudang anjeun kalawan izin Allah hudang eta mayit ngobrol jeung Nabi Isa cek umatna hebat anjeun Nabi Isa ilmu nepi kaluhur kitu bisa ngobrol jeung nu maot eta nu maot hirup deui bisa ngajawab obrolan anjeun kumaha cek Nabi Isa kecil ilmu kaula can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman coba oh ahlan wa sahlan bapak hebat habib Ja'far masya Allah Gusti Tadadi datang kemana tuh gue pakai kapipir kan ya dia nyumput itu sing jauh nyumput tadi puji Nabi Isa jeung Nabi Isa sanana naonan kaula ilmuna anu leuwih luhur tibatan kaula ilmu umat Nabi akhir zaman saru bisa ngahudangkeun maot umat Nabi akhir zaman karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahul aziz Syekh Abdul Qadir malain kum biidznillah lain kum biidzni canggih teman udang anjeun kalawan izin kaula spesial lamun Nabi Isa kum biidznillah udang anjeun kalawan izin Allah tapi Syekh Abdul Qadir kum biidzni atuh ngumpulkeun tulang-tulang hayam lutos dituang ku anjeun anak-anak tulangna dikumpulkeun deui kum biidzni ngageleber jadi hayam deui lamun kuring boga ilmu kitu bangkrut proyek hayam hiji ge cukup beres kada har tulangna kumpulkeun kum biidzni pecit deui lumayan eta umat dagang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara orang jadi umat Nabi nu spesial jadi orangnya kabawa spesial alhamdulillah bunga jadi umat Rasulullah bingah dah atuh buktina we dina muludan daya kacapet terus diperingati pantanda bunga urang eta terus ya peringatan mah geus aya ti ditunan teu bid'ah mungkin ieu perayaanana teu dibid'ahkeun sababna can pernah ngayakeun Nabi can iraha mulai aya perayaan kieu ye dirame-rame pan sabada perang salib kahiji keur Islam dibantai di Baitul Muqaddas ku tentara Kristen Inggris. Jadi Inggris ngerebut Palestina Baitul Muqaddas dari tangan umat Islam dibantai anu harirup umat Islam nyalametkeun diri ngungsi ka mana-mana anu ka Yaman anu ka Damsyik Syria anu ka Mesir anu ka Baghdad anu ka Iran nyalametkeun diri dina tahun 488 Hijriah. 3 tahun umat Islam lemah mulai bangkit deui hayang ngarebut Baitul Muqaddas cara kumaha tengah bangkitkeunana hiji ulama ahli sufi ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah ai Kupah teh Irak Utara eta ulama ngaranna Al Imam Sirri As-Sindi murid Imam Ahmad bin Hanbal cek Imam Sirri eueuh di carana ieu jangan bangkitkan semangat umat Islam kudu dikumpulkan Islam di tempat dibacakan sejarah perjuangan Nabi bikin ngabakar semangat umat Islam berarti kudu muludan pertama aya ide muludan dirayakeun Imam Sirri boga ide cemerlang kan Imam Sirri bingung lamun dia muludan terjadi Islam ribuan dararatang nyungguhan nanti mana mulai mikirkeun biaya sabab susah harita dengan biaya da biaya na can kawin yang mangdana nya biaya teh pamajikan mangdana teh salakina geus ka mana we mengkolna atuh
tadi dinya tak penting biaya darah mah teu munafik hirup di dunia butuh doa duit kitu awewe mah dah ke pengajian anu sirahna teh duit cing sekali-kali doa atuh dipikirkeun butuh duit atuh doa butuh duit butuh kok sadar aja benar kah iya butuh teh duit ya iyalah butuh atuh ya bit duit wama bit duit sakit atuh ya bit duit besit gara-gara duit di Cina koruptor benang digantung tapi kapae di Indonesia koruptor benang digantung pengadilan tapi kata putus-putus duit bener di Saudi koruptor benang dipotong leungeunna di Indonesia koruptor benang dipotong masa tahanan anak kuduna 6 tahun dari 1 tahun karena duit benar tak? Kurangnya butuh doa butuh duit atau butuh duit tak kuring ketemu napek butuh duit di dunia mah butuh yang bakal ibadah tak kuring liar unggal peuting kemana-mana ninggalkan anak pamajikan daripada cicing di imah silir sirah mikir-mikir lo bahu ulang-ulang hutang pakai pangin geus mitnah loba hutang nah nyaho ti mana si aing boga hutang mending liar ka dia sugan di dia mah menang amal amplop amal nek kuling balik ngaji ti dia mah doa astagfirullahaladzim asanya kalau udah gratis enak suka duit serba dok di WC umum ngahejeun mayar teh mayar pernah aing di udah kudu jaga datang mayar haji pelit astagfirullah panteungeun nah digitukeun kunaon nang mayar ji atuh ngomong ya mayar kan aing teh nyaho baraha 2000 ji bare 5000 ulangan buru eueuh receh ngahejeun deui aing ka jero oh daripada lapor duit aing 2000-an deui beres 5 menit ngahejeun kalau adik aing pan nya 1000 lumayan receh 1000 deui receh lumayan receh ji karena hitutkeun pret 1000 maaf ibu rumah tangga salah kita bawa duit narieut sirah bener teh bu salah kita bawa duit mau nyeng soal toel nejer siga kuda salaki ngopi kita dijieunkeun malah termos dijingjing diceretkeun hareupeun salakina ulah manja hirup teh siang nganggur oge ngopi we tarjieun geus sia termos gelas gula sendok salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullahaladzim rek modaran salaki aya awewe kitu ka salaki aya sia mitnah punya kawan ngaku ya Allah ya Rabbana giliran salaki maju usaha duit loba manja na bebeakan letah ngadarak mondokan ngomongnya di cadel-cadel di ono ida aisyah ono ida nya sono kacida meni ono ida baru dituyun salakina ka kamar cadel deui ngomongna yeun tanah tentit aisyah ngomong naon deui ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge laporan hayang digaro gara-gara wah Allah Imam Siri bingung lamun ribuan Islam datang di mana ieu biayana fatwa Imam Siri nyebar ke mana-mana da cek Imam Siri sing jalma nu macakeun maulid Nabi ngayakeun muludan nepi ka korban harta tanaga pikiran maka pikeun eta jalma setengah taman-taman surga dibikeun ku Allah amin muridna naros ya Syekh nah jalma nu maca muludan ngayakeun muludan menang taman surga naon alasanana dijawab ku Imam Siri alasan jalma nu muludan menang taman surga
Usabab eta jalma nu ekeun muludan teu pati-pati ngorbankeun harta tenaga pikiran buat maulid Nabi angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Gara-gara cinta ka Nabi ngayakeun muludan mun teu cinta moal ka dari ieu moal. Lu jujur cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Leres teh. Kan memeh ini teh imah perang heula dina hate. Nafsu jeung cinta. Cek nafsu mereka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah bisi hujan. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deh. Ih, lapar. Mending diimah cicing. Cinta ngajawab keun bae lapar ge, yang ngadenge panitia ngejo. Hanya pirakun tuh, hoyo kebueli. Nafsu ngahalangan deui ulah mending diimah muludan mah tunduh mending sare diimah. Cinta ngajawab dan make tunduh oge bari muludan bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake teh geus eta. Eta mah tiap ngaji molor. Keun bae ulah diganggu keun bae. Keun bae. Eta jelema ka pangajian sare niatna dua di imahna. Hiji niat tolak ilmu, kedua niat ngapalkeun sare. Di imah mah hese apal di pangajian mah tere. Asa nebot tembok we ngeunah. Nempelkeun tonggong. Sabelum tonggong geus nyender kana tembok ngatur strategi ngeunah lihatkeun beheung. Keun bae. Bahkan kuring maresep lamun keur ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan eta kitu. Ya Allah ya Rabbana. Jadi nu menang teh cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Semakin nyebar fatwa Imam Syirik ke mana-mana sampailah ke seorang raja masih di negara Irak di kota terbesar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil ayah raja benghar Islam sanamina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Cek eta raja syeh bener iya fatwa anjeun jalma nu muludan bakal menang ka mana surga leres. Maksudnya jangan ya muludan rek ngumpulkeun umat Islam hayang dibangkitkeun semangat ya umat Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas ku cara maca sejarah perjuangan Nabi. Cek eta raja cocok, cek Imam Syirik cocok si cocok ieu nanti mana naon biaya jangan panu hadir dikirang barari beresang aku cai-cai mah kueh kudu aya. Cek eta raja kecil urusan kaula eta ondang kabeh umat Islam. Ribuan umat Islam datang tetanggung gebrakan pertama di Irbil muludan eta raja mencit kontrakna 500 unta 10.000 kambing 15.000 ayam dipotong tetanggung raja muludan. Orang baru-baru nyumbang onta lagi eueuh boga hayam hiji digebahkeun tur kapangih ku panitia aya nu kitu aya geus tong dituduhkeun nyaho beda kicu. Hebat ya muludan pertama bangkit umat Islam mulai bangkit deh. Ternyata nyebar ya muludan pertama kali di Irbil nyambung ke Damsyik baheula Damsyik ayeuna Syria hayang bangkit Islam kumayakeun muludan maka dijieun panitia sa panitia muludanan Damsyik seorang ulama besar panglima perang Islam terkenal bernama Syekh Nuruddin Zanki jadi panitia. Bangkit Islam di Damsyik nyambung ke Mesir. Di Mesir diayakeun pertama kali muludan gebyar tetanggung 7 puting sa panitiana salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ku cara naon di Mesir muludanana setiap malam macakeun burdah macakeun sholawat setiap malam sehingga diondang kabeh ulama-ulama ahli tarikh, ulama ahli sejarah, ulama ahli burdah. Dan muncullah salah seorang ulama ahli burdah, ahli sejarah yang mampu membangkitkan semangat Islam. Geus neng, neng jadi patarik-tarik jeung ayu gorowokan. Ieu cicing-cicing persis lindungna eta. Jangan kan kaditu bageun geus kaditunya ulah kegerangan asa aya saingan aing ceramah ieu. Kupingkan dah banji pohon tapi ka mana tadi digos aing budak jadi pohon tah eta kitu nu tadi
Eta ulama mampu ngebangkitkan semangat juang umat Islam sampai karangan kitabna nyampe ke seluruh dunia, bahkan mayoritas dipakai di Indonesia. Siapa mereka? Siapa beliau? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nyampe ke orang? Syekh Ja'far Al-Barjanji, Al-Imam Bushiri ahli burdah ditampil-tampilkan subha mampu ngebangkitkan semangat umat Islam. Pan mayoritas orang mati baheula berjanji sok dibacanya. Sok dibaca baheula mah di lembur bari musala reot dina bilik panggung hanapa kulah malam Jumaah teh rame baheula. Tawasulan ustad dari musala bari reot dina bilik oge ti magrib tawasul nyambung marhaba. Kadenge ka mana-mana da baheula geus aya listrik kan lain listrik kieu tina aki. Satrungna baheula mah. Speakerna toa nangis gepeng gantungan tangkal nangka mikna ge lain uki lain speaker salon nu buleud geuning bungkus ku lawon beungkeut ku karet mereka baseuh dina lawon berbagai macam dejigong tertampung. Tapi rame malam Jumaah kadenge ka mana-mana bari musala reot oge hafidun ilal karamatan li Muhammadin aba ahul amjad sauna bi ismihi tarakus sifah falam yusibuhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Saratul saranurun nubuwati fi asari qurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabiri jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah عذرillahum qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim. Balama berjanji akan orang dirame baca resep. Ya Allah, ini mah musola masjid pamewah-mewah pamahal-mahal malam Jumaah meni susah dengan peserta marhabah. Aki-aki wis bararongkok di luar daripada sepi di masjid. Trio kue-kue. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Eta we hiji nu aktif. Caesna nu hiji geus nyender kana tembok molor nu hiji batuk wae. Ya Nabi salam backing vokalna. Lungse ai masjid gede. Nu marhaba aki-aki di luar. Imah baheula mareot dina bilik tapi hebat. Malam Jumaah teh berkah kadenge tiap imah ti maghrib ka isya imah belah ditu Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an hakim imah belah ditu Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad kadenge nu ibadah. Enak imah pacang-cang gede-gede malam Jumaah naon nu kadenge surah juri gae di maghrib ka isuk imah belah itu blang 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 tupak tung ting tung tung imah belah itu Indosiar aksi dua poe aing latihan eta heeh bisa tengen aing di belah ditu RCTI aki nama di kamar maksakeun dikir la ilaha illallah incuna nyetel musik akina di kamar asaku genah akina gaul bala mah musala reot tina bilik pinuh kuno ibadah leres teh geus sanajan barudak lo baru balader balage urang leutik bader opana eta bilik dah klok teh ku saha pan ku urang baheula silih seret ai salat
bener hanapna kulang. Pernah kejadian kan aki-aki deket Billy kaseret lain teka tahan ku Billy kurobas kejebur kakulan atuh bubar nu sholat nulungan aki-aki heula ti lelep nah badeuna aing baheula memakan korban. Ai lantai musola pan ku Billy deui talupuh awi di belahan keramik baheula. Pernah imam sholat maghrib sujud nalila suan teh 1000 maca tasbih kumis nyelap karena talupuh ose-osehan ngapengeh-pengeh talupuh da teuas aing teu tega nempuh guru ose-osehan aing nyurung kuy ti tukang sujud ge siga beurit ka hareup ngabantuan ngabelengehkeun talupuh karak we kaluar deui kumis bungah meureunna tak kiai bere hudang Allahu akbar nuhun ya make nganuhunkeun atuh aing ku guru bari sujud nengat sami-sami salat bisa musyawarah aing teh itu perih baheula mah tapi jara dipeurah pan diajar ngaji ge garalak kiai baheula mah makhorijul huruf teh kudu jelas alif ba ta sa ulah nepi kana sa jadi sin patah sa tapi ta kudu jelas baheula leungeun kiai baheula mah nyintrek ongkoh cepet ongkoh ku hoe baheula garalak tapi nu pundung kun paling sering disintrekan ku kiai zat naon ieu sa ta tungtung letah tekan saya tipu huntuk ta ulah keluar sa ulah jadi sin kadinya lumbatna ieu mah ta sa ta jopret sintrek hesek sia ta sa balik buru-buru daripada beak ceri aing datang ka imah cek bapak kunaon saasep ceri sintrek usaha yai nama kan nyintrek bisa nyebut lah ditambahan ku bapak bongana sia heureuy we cadul sia ditambahan nyorek ditambahan aing mewek di kebon awi sorangan baheula mah guru galak kolotnya dukung perih jadi perah makanya berhasil didikan baheula ayeuna kumaha areureun digalakan ku guru kurang cari sindruk pak cak ustad di pengajian eren lo pakai nih ustad mah pindah mual hasil ngeren kena geus laporan ke aparat pelanggaran HAM budak disindruk ku kiai kiai di penjara asup karena berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyindruk asa teu lucu aing kasus. Ya Allah ya Rabb perih didikan baheula tapi jara dipeurah makana tong aneh santri didikan baheula jara di ulama besar santri-santri didikan baheula jara di kiai-kiai masyhur naon sababna kahijina daek diajar perih istiqomah teu pundung dicarekan ku guru nu kaduana eta santri rajin ngahidmah ka guru hormat nurut teu ngariweuhkeun guru bahkan setiap aya pagawean guru di pigawe santri wani ngarebut wae sama abdi nu ngademelan ama macarik bae istirahat atau ajengan baheula sawahna laleget teh nyawa macul santri nu ngurus santri baheula ngarurus sawah ajengan ya Allah ya Rabbana ajengan loba kebonna teh nyawa melakna naon cau jaga di arasak santri nu melak rek muludan di pasantren cau arasak cek ajengan perang pameresa hajang ieu sanes pamasihan di kebon ama dipelakan ku abdi geuning kanggo muludan alhamdulillah nuhun jang sing manfaat hidup maneh kabeuli hate guru kiai baheula kulahna loba teh nyaho aya lauk beak wae anu serona digobong udah ada curiga ya mantan-mantan sero di dieu tapi ridho we eta guru naon sababna ketika guru butuh tenaga santri geus siap loba santri nawarkeun diri hayang dititah baheula mah ku guru kiai nongkrong payungan bumina urang pura-pura liwat ti kajauhan hayang ketempo ku kiai hayang digerok jangan ka dieu mohon ama henteu kerariweuh henteu ama pangningalikeun di dapur geus aya kumaha dan pangumahankeunnya pangarapikeun mohon ama hayang dititah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil kalau hati mana sing gerebek lalu batan Allah sia menjawab karena pedug asup karena kokol santri goblok begitu mual hasil si santri sok adab-adaban akhlak jaga
hikmah ka guru supaya berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji ciri kasampurnaan Nabi Muhammad SAW can lahir ngesterkan punten perayaan Maulid Nabi nembe diayakeun, maka beres diayakeun eta perayaan Maulid Nabi setiap negara bangkitlah Islam, maka di bawah komando Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi ngapring pasukan Islam ke Palestina mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Hasil tina perayaan Mauludan. Alhamdulillah tetapi bid'ah hasib ta perayaan anaknya bid'ah, tapi perayaan anak bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Perkara nu ayat Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Nya perayaan acara itu Nabi muludan dirayakan besar-besaran can aya, tapi eusin eta perayaan henteu bertentangan jeung Quran jeung hadis, sabab eusin aya perayaan Maulid ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti merayakan Maulid Nabi hukumna bid'ah eta perayaanna tapi hasanah. Dia minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyar fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi sesuatu yang bid'ah tidak ada dari Nabi tapi bagus. Lamun dipigawe menang ganjaran sabab eta jelema nu ngayakeun muludan ningalikeun rasa cinta na ka Nabi jeung jalma nu muludan hadir kana muludan hatekna ngarasa bungah ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur tadi oge lamun teu cinta ka Nabi moal hadir. Leres cinta ka Nabi cinta jujur daya de manusia yang paling kita cintai hanya Nabi Muhammad. Betul, tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi, cuma Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad, cuma Nabi. Kamu ini beri nunjuk kain salah macam pelet aja. Cuma Nabi, cintaku di dunia ini cuma Nabi, sayangku di dunia ini tanpa Nabi, hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini bareng. Kalau mau bisa nini ulah miluan jadi perubahan eta suara eta sana mah dege cuma eta sana geus tong diteruskeun. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nukai di asep tanda kesempurnaan Nabi can digelar ka dunia Nabi geus terkenal. Leres. Mana di asep Nabi kesempurnaan Nabi nu kadua. Nabi na Kangjeng Nabi selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam sehari semalam. Daya deui nami makhluk Allah nu paling disebut-sebut setiap saat hanya nama Nabi Muhammad. So, lamun urang salat diwajibkeun sabaraha waktu? 5 waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu datang waktu salat sok adan dina adan di bawah tengaran Nabi, di bawah tengaran Nabi. Lamun adan di bawah tengaran Nabi terjadi adan benar. Sedengkeun sampai sapeting 5 waktu berarti 5 kali ngaran Nabi disebut-sebut setiap setiap adan cenah setiap saat asep berarti wayah kieu mah can anu adan. Maaf diurang kedeng deui lohor, mungkin di negara batur mah ayeuna geus aya lohor geus adan. Bener teh? Ayeuna diurang jam 11 atau ayeuna memeh lohor diurang boa di negara batur mah anu geus asar ayeuna teh. Boa anu geus magrib, anu karak subuh di batur mah ayeuna teh.
sama perjalanan jamnya beda-beda di dunia laras. Bahkan pantas ada penelitian satelit di luhur meneliti bumi, kenapa ada yang bercahaya berkelap-kelip sekeliling bumi dikelilingi dengan cahaya-cahaya itu. Ternyata cahaya itu dari suara adzan di masjid-masjid di seluruh dunia. Jadi berputarnya bumi setiap saat selama 24 jam dikelilingi dengan suara adzan. Subhanallah. Dina adan dibawa ngaran Nabi. Saku mengenah nanu adan teu ngaran Nabi terjadi. Sekiai santri adan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Didudut eta santri ku kiai. Stop. Kurang kiai. Paspor nak kurang. Pantas diklik di enter itu bijil-bijil maksudnya Aisyah yang enak tapi saya licik kumah syahadatnya ke Allah unggul Nabi itu disebut-sebut oh itu dibaca gitu tadi nah error kena terus berarti kudu di-install ulang ya sabah aja yang ngerembet pasarnya aja ulangi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ke Allah, syahadat ke Nabi, pasportnya pas. Begitu klik di enter langsung connect bijil tina layar komputer. Selamat datang, Anda berhasil connect. Ngaran Nabi kudu disebut. Beres adan tetap ngaran Nabi disebut-sebut di mana komat di bawah komat disebut dina sholat beres sholat disebut kiai beres wiridan nutup doa maca sholawatilat enggeus beres mah doa geus meureunnan masih keneh kiai rek bubar di masjid sasalaman heula jeung jamaah nu dibaca keur sasalaman naon sallallahu berarti geus bubar mah geus asep masih kiai balik sholat subuh kerek keluar sukun asalengkah ti panto masjid rek balik trojol bi omah datang ke masjid cek bi omah kiai ulah kembali kiai mah wae ka bi omah heula naon incu lahir tuh lalaki pisan da gara rawe sik tilu gawena maksudna nampang adanankeun ngadanan orok lahir dibawa karena Nabi kiai ngahulang di masjid cek kiai ngimpi naon aing penting subuh-subuh menang proyek lumayan adan oke. Ini kabi oma rau orok di adaran di komatan beres kita geus didoakeun bahkan geus soleh hiring teh nuhun kiai gimana halak adat yang meuli rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga bi tadi atuh dudut ku kiai kiai rek balik ka imahna ti bi oma torojol mang ngajum cek mang ajum kiai ulah kabalik ka imah wae na ka imah amang heula naon nyunatan budak pang mimpinkeun marhabana teu da baheula mah nyunatan budak teh isuk-isuk di panyaweran imahnya bener teu ayeuna budak teh dibawa ka dokter sunah aya baheula mah berkahna kumaha diriung ku tatangga maraca sholawat baheula mah asal isuk-isuk ke tatangga lemur surat petasan ciri khas oh aya nu nyunatan da baheula mah dokter nu nyunatan naon bengkong budak ngajebeng mah ngarongkong jeung nyeri karasa aya mah budak disunatan bisa selfie atau pan geus modern ember sunatan disuntik lah budak jangan ngelilirkeun nyeri baheula mah suntik budak disunatan tewak rejeng sia dibantai atuh nyeri karasa inget babaturan baik disunatan kabur geus make samping da bapana kacai heula ka WC inuna gogoakan bapana budak kabur teu sadar bapana luncat di WC budak anakna bapana poho karena calana teu dipake deui samping digulung-gulung bari budak anakna sebenang anakna dilahun ku bapana bengkong datang bengkong geus kolot pikun deui salah ngodok samping
cek kiai bah kawitan selawatna mulai bisi kabur doi kiai mimpin ya nabi salam alaika ay goak bapak nanu goakan Nyai Ustad naik kiai masuk husnudone alus sangka tandanya ke anak disunatan bapak nagogoakan ngalila-lila ngerti ketingges usrat acret ibu nak disunatan keceri malah budak seserian justru adu belajar bapak nu ngalahun minta tulung nu ngadengi kanyahoana geus beres paneuk teu kana naragrag ngogeblug gede kobra kapuncit atuh nyarita bengkong teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo pada eta mah jenis meureunna jenis buaya eta ya Allah keur nyunatan di bawah ngaran Nabi leres ya ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat namina disebut sebut mana deui asep tanda kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan Rasul ditanya oleh sahabat di majelisna akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah Rasul senyum bari ngajawab kaula nguping ti ummi kaula kumasar ummi Aminah ya Rasulullah ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam ummi Aminah uninga ketika kaula dilahirkan ummi Aminah ningalikeun kumaha Gusti kaula keur lahir mawa cahaya tina wajah kaula nyorot nepi ka negara Syam nepi ka negara Romawi ieu cahayana Nabi keur lahir bahkan aya budak leutik lalaki 10 tahun lelumpatan ningali wajahna Rasulullah keur bayi nyebutkeun eta budak lalaki teh kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah sahabat naros saya tak budak lalaki 10 tahun teh Gusti cek Rasul ayeuna geus jadi sahabat kaula aya di tukangeun anjeun calikna sahabat ningali ka tukang aya hiji sahabat nuju tungkul calik dirontok ku para sahabat bagja anjeun pernah ningali wajah Rasul nuju bayi dia aya dina wajah di cahaya ibarat panon poe saha eta sahabat Rasul nu keur 10 tahun ningali wajah Rasul digulung ku cahaya teh cenah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasul lahir Abi Hurairah usiana parantos 10 tahun makanya ungkapan Abi Hurairah Rasul bagaikan matahari diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji maka aya tukilan kalimat wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah Rasul lahir membawa caang sama Mekah bahkan Nabi Karomawi aya nu lahir kitu deui ece aya deh aya deui moal nu lahir keur poe kadadak caang aya deui moal manggih deui di Karawang mati balik cek ijah tetangga aing ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik pas pareut dibalik eta mah minan nur ila dulumat tina caang jadi poe sirah orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salah kecil ijah gigireun bidan ngabantuan begitu pada listrik atau bidan rumput apa dengan sirah orok ngarampak ka gigir teuing kenyawa aya salakina cek ijah salah nyekek eta bidan reuah salah kecil ijah ngagoak gara-gara pada listrik sirah orok jadi ngaleutikan atuh salah kecil ijah gogoakan bidan beli ieu malain sirah orok naon kobra deui untung tuh macam bidan ibu lain yang ngir lain mikir bisi boga anak parawan bejakeun kasih Nopi si Reni si Lina si Susi si Ida bejaan cek si Asep Mubarok parawan ulah puting ulin puting teuing kabejakeun loba orang liar ayeuna sekali macok baruna 8 bulan denyakeun Lina Lilis neneng dengekeun Tati nunung bejaan tah ulah ulin penting teh parawan kudu eling ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling salah samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli pada jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan dengan ngajingjing di jalan dibawa ke penginapan seperti ngujing-ngujingan kawin karak 5 bulan geus ngaisorok huntuan
maaf lamun geus kejadian kitu indung wirang bapak tetangga salah lembur kita kalau di hiji mah nu Cina pek diantep tadi gerebeg tadi usir maaf 40 suhunan kulon wetan kaler kidul kabeh kabagian dosana makanya ketika Allah turunkan bencana kepilih kasih kabeh kabagian salah kaprah jelema dielingan ku kiai ku para habaib ngelawan masing-masing bim kuring doraka ge bal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datangna bencana kabeh kabagian rugi bener eueuh tsunami musyawarah eueuh banjir musyawarah eueuh sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge beak untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor kiai hanya sampingnya ke bawah banjir untung kolor pagi coba lah menjadi kolor nak ke bawah kita perkutut terkibar kamera kita hesen dengan kurung cicing ini kos ngerti wes ya kabeh batak tong aneh kunan Indonesia lebat tegoran musibah bencana terus terus lo nunggu andang lo jelma salah rombong ka Allah pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama favorit aing tah Haji Oma baheula mengkuring dikobong baheula sok kabur lamun aya film layar tancap baheula baheula mah naon hiburan teh eta layar tancap film teh jauh ning ti dono beri prima nyi blorong nyi roro kidul jeung soneta eta film teh ngeun satria bajag hitam satria bergitar Oma Irama hujan ngecicing lah tuh dah ngecicing terus datang film Oma beri surat pansernya siga jagoan datang Oma mulai film baheula nah layar tancap cing cicing itu musik Oma cicing ingat kan yang baheula cing jadi kami Rocky itu salah musik sih ya cing Oma eta datang kuda Oma naik kuda cing tak sarana eta aing tega kayak nyebut kuda penting aja di Tasik ngaluarkeun cerita eta soal naon eta Bu soal Asep Barok niru soal kuda ngeunah ngajawabna ayo di dieu soal naon kuda ngadu dendang kayaknya tuh cing Oma ditembak ku penjahat itu karena suku udah ketihan diusap Oma astagfirullahaladzim halimpu Oma sorakna astagfirullahaladzim sungguh kau benar aku yakin perbuatan jahat akan ada akibatnya insya Allah assalamualaikum Oma majeng penjahatnya assalamualaikum lumpat deh Oma udah nak eureun deui da awe nyebrang ditanya ku Oma kau dah itu kan Titin oh Titin ternyata aku salah Titin terima kasih Titin assalamualaikum oh malu Oma didatangkan ke jamaah ke imahna assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Bang Haji alhamdulillah di dunia banyak musibah Bang Haji astagfirullahaladzim gara-gara siapa Bang Haji baik kita simak syair berikut ini Oma lamun tiap kejadian dia lagu lah kumaha cek Oma lupa musibah gara-gara naon dijawab ku Bang Haji Oma itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya lupa jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu seraka
Apakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah? Benar? Di zaman sekarang kita ciri oma eta oma lah menyanyi ujungnya meriang nggak keberkebai. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, oh, lah jadi jadi eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah hiksa riba haram. Ieu da curiga nya aya Bang Emok di dieu. Kanyaon tah. Bang Eson. Awas ya. Tobat buru-buru. Bisa jadi daging jadi getih maaf ya keburu tobat kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulami. Setiap daging getih dicitak tina kadaharan riba haram renten maut keburu tobat maka di akhirat diganti ku Allah sebetulnya teh jelema ku seuleuh neraka Allah. Naudzubillah min Dalik. Inilah manusia yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Mekah gelap menjadi terang benderang. Mudah-mudahan kurang menang syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Majlis Hidayatul Ikhwan, Majlis Ratib Al-Abbas, pimpinan Abah Habib Ali Al-Atas, mudah-mudahan semakin diberkahkan di mana baik cabang-cabangnya insyaallah sing lebih barokah. Jamaah nasi semakin seueur. Doakeun ya guru urang sadana sepurang sadana Abah Habib Ali Sidi Syahat jeung Tahir Batin panjang yuswa. Urang butuh keneh ku doana jeung ilmuna. Leres teh? Oke, mudah-mudahan urang sebagai muhibbin pecinta-pecinta para habaib insyaallah di yaumil mahsyar moal dijauhkeun sareng turiah Kangjeng Nabi Muhammad SAW sehingga orang bakal kenging syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad.